Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejeur sareng pamilon anu kusim kuring dipeueuh hormat, puji sareng syukur hayu urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan kasehatan ka urang sadaya sehingga urang tiasa kempel dina ieu acara. Shalawat sareng salam urang limpahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sadaya, sataacana tepangkeun wasta abdi Melisdi Nur Fatimah ti kelas 11 MIPA 2. Sim kuring salaku panumbu catur dina ieu acara ngahaturkeun nuhun ka para pangjejeur sareng pamilon anu parantos tiasa sumping dina ieu acara kanggo medar sareng ngadiskusikeun ngeunaan pantrangan nyandak motor ka sakola. Kukituna hayu urang buka wae ieu acara ku bacaan basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sadaya, sataacana sim kuring bade nepangkeun para pangjejeur anu bade ngadugikeun kamandangna dina kagiatan sawala ieu. Pangjejeur anu kahiji nyaeta aya Bapak Endi Afandi SPD, mantena salaku wakase kesiswaan di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Bapak hatur nuhun kana kasumpinganana. Pangjejeur anu kadua nyaeta aya Ibu Esti Yusrof Ratiska SPD, mantena salaku guru BK di SMAN hiji Majalengka. Wilujeng enjing Ibu hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin sadaya, supados ngaringkes waktos, ayeuna hayu urang regepkeun wae kamandang ti para pangjejeur urang sadaya. Mangga ka Bapak Endi Afandi SPD kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Endi anu parantos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena, pantrangan nyandak motor ka sakola teh sae pisan. Kusabab henteu ngarugikeun sasaha. Anu matak ngarugikeun mah nyaeta bahaya anu tiasa dongkap ka anjeunna. Sapertos kacilakaan anu tiasa ngarugikeun diri sorangan sareng ngarugikeun batur. Kumargi kitu hayu urang lajengkeun wae kagiatan sawala ieu. Mangga ka Ibu Esti Yusrof Ratiska kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Esti anu parantos ngadugikeun kamandangna. Numutkeun mantena, nyandak motor ka sakola teh teu ngarugikeun oge, malah mah tiasa ngabantos ka siswa-siswi anu bumina jauh ti sakola, kusabab tiasa ngaringkes waktos di perjalanan ka sakola. Para hadirin sadaya, kumargi waktos anu sakedik, ayeuna sim kuring bade nyumanggakeun ka para pamilon anu bade ngadugikeun patarosanana. Hatur nuhun ka Tira anu parantos ngadugikeun patarosanana. Kirang langkung ngeunaan kawijakan kesiswaan sakola kanggo ngaringankeun aturan nyandak motor ka sakola. Mangga ka Bapak Endi Afandi SPD salaku wakase kesiswaan kanggo ngawaler patarosan Tira. Hatur nuhun ka Bapak Endi Afandi anu parantos ngawaler. Isi walerana nyaeta sakola nyumanggakeun para siswa-siswina kanggo nyandak motor ka sakola, tapi kedah merhatikeun aturan lalu lintas di jalanan. Sareng upami aya kaleungitan atawa karusakan, sakola henteu tanggung jawab, janten kedah ditanggung ku sorangan. Para hadirin sadaya, teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Kukituna hayu urang tutup bae ku bacaan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur dina ieu acara sawala ngahaturkeun nuhun ka para pangjejeur sareng pamilon anu parantos tiasa sumping dina kagiatan sawala ieu. Sim kuring oge nedah hapunten bilih seueur kalepatan dina pacariosan. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun ka perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.